Jam 2 geus berangkat. Mana aya di masjid orang jam 2 berangkat. Aya ke bulan puasa hungkul jam 3 eta ge aki-aki ngaudangkeun sahur para haderek hadayana ningakeun waos kantun 3 paur mencek urang mah sahur ieu mah paur mangga nu teu acan garugah gerah-garugah gugah nu teu acan gugah nu tos gugah mah pek gerah salare deui. Aki-aki kuat bengek di masjid jam 3 ya hayu ya qayyum la ilaha geus pabelit eta jeung aki-aki kae. Adzan subuh nepi ka lohor teu beres aki-aki. Geus poho eta ujungna Pak Kades. Cek mamum teh naum Mbah naum. Teh salat ge teu naon-naon. Nu hiji tazkiyatul bisi euing nu salah heug baca ku santri ya. Berarti nu nyetak nu salah tazkiyatul hetanya pangarsa Kang Kiai teh tajwid di mah sarua tazkiyatul banin tarbiyatul banin carekan dah tukang nyetakna ya. Urang doakeun pangarsana nu mulia Kang Kiai Engkus nu puji sim kuring dipihormat leres. Oke teu kalangkungan ka kersana salaku kasepuhan urang sadayana para sepuh wabil khusus Bapak Haji Tatang Sutarman, Bapak Abah Tatang owner Sipi Nugraha Stone Sipi Siska. Wow amazing. Oke teu kalangkungan kersana alhamdulillah wengi ayeuna luar biasa kasumpingan sepuh urang sadayana yaitu Ibu Hajah Tita Juwita Hifdiah SIP selaku anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang begitu luar biasa tiasa rumpaheun hadir pangaosan jeung urang sadayana wabil khusus kersana Bapak RT, Bapak RW juga Bapak Kepala Desa Cikeusal nyatana Bapak Mahmud Karim nu kurang doakeun mudah-mudahan para ulama sinareng para umaro hadirna dina wengi ieu sehingga jadikeun cukang lantaran turunna barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Urang daroakeun para kiai para santri sing tambih-tambih manfaat ilmuna. Urang doakeun para pemimpin para pejabat mudah-mudahan sing amanah dina mimpin rakyatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus ka kersana sohibul hajat nyatana kolot sim kuring alhamdulillah pangarsa Bapak Ujang sinarang Ibu Yayah besok nyebutna Bos Ujang ya. Bos Ujang sinarang Ibu Yayah begitu luar biasa pangarsa mun panggilan jalur ka dieu teh najan lain lewat anjeunna balik pasti menang beas wing teh komo ayeuna dipanggil ku anjeunna kitu we ieu mah luar biasa alhamdulillah Kang Ujang sinarang Ibu Yayah urang doakeun hajatanana mulus rahayu berkah sinarang salamet naon segala rupi cita-cita masing laksana nu dipikahayang masing kasorang nu dimaksud sing dikabul ku Gusti nu Maha Suci amin ya Rabbal. Takdir memang mua bisa dipungkir kadar mua bisa disinglar tos dihin pinasti kersah yang dat Allah nu Maha Suci alhamdulillah. Atuh ieu tuang putrina Bapak Ujang sinarang Ibu Yayah salaresna mah sepupu da sim kuring terang sejarah anjeuna. Beliau itu punya anak 3 laki-laki semua dan saat berjumpa dengan saya punya anak 3 aww KB.
Nepi ka lamun rek dicaritakeun mah barang uing dipanggil ka pesantren nuju di Lebak eta balikna nyolong sendok bos Ujang. Tapi uing mah nyolong tapi dibere heula isyarah eta bos Ujang teh bos lamun aya nu kaleungitan uing nu nyokot. Cek mainan moal teu centong sendok cenah kitu. Eta teuing kumaha da bahasan kolot sim kuring kitu pangarsa cenah mun hayang cenah ang boga anak lalaki lamun dipanggil ku panitia nu anak lalaki kabeh cokot sendokna. Tapi uing mung aya nyolong mah bebeja we bos pokona make uing mun boga anak lalaki ka dieu deui siap cenah insyaallah ta ayeuna babalesna anjeunna oge luar biasa. Ieu teh sepupuna nu dirawatan babarengan hirup jeung aranjeunna di dieu begitu luar biasa. Mantak urang doakeun ayeuna sepupuna baris nikah dan ibu ya sekarang lagi hamil dalam kandungan 5 minggu. Mudah-mudahan dituker pokoknya anakna sing awewe. Amin. Ya Allah ya Robbal. Anak saya dibawa ka dieu tadi ceuh ngomong cenah gantian atuh enak kumaha uing supaya boga anak awewe cenah geus ditiup we lah ditiup cek sim kuring teh. Tapi kalau saya waktu itu seperti itu ibu hayang boga anak laki teh hiji nyokot sendok bos Ujang. Bener ya malain heureuy. Nu kadua sim kuring eta nganadar memang Gusti lamun saya punya anak laki-laki saya nadar tasyakuran walimahna dalam artian akikahna cek sim kuring teh bade 2 kali lipat tina sunnah. Berarti lamun lalaki sunnah 2 awe sunnah hiji mun anak laki 4 laksanakeun langsung 4 ku bunga-bunga. Nah, alhamdulillah. Maka urang doakeun ieu keresana mana ngaranna teh ieu tah hese ieu ngaranna Peranika Sinarengjang Pajar insyaallah nu baris kauntun tipung katambang beas laksana kapudiyat ngajadi ngalaki rabi tepung bayu tepang adam amprok jodoh baris ngagayuh lakuning hirup rumah tangga sumeja itiba kana sunnahna para anbiya wabil khusus nabi urang tercinta Sayyiduna Muhammad. Atuh urang doakeun mudah-mudahan ieu neng Peranika Wulandari Sinarengjang Fajar Nur Alam rumah tanggina sing barokah amin. Sing pararanjang jodona pararanjang yuswana gampil milik rizkina bagja dina rumah tanggana isuk jaganing pageto gaduh turunan-turunan anu soleh sinareng saroleha amin ya Robbal. Lamun cek urang Bogor mah urang doakeun ieu panganten di mana geus ngalaksanakeun akad pertikahan kapayuna rumah tanggana ari dahar-dahar acan mah masing panggih nepi ka seubeuh makean baju nu warareut bisa nyeunkeun imah sing rada pag rumah tangga silih pika deudeuh ulah loba teuing kariu keun bae neng Wulandari Sinarengjang Pajar di mana anjeun geus halal janten istri dan suami jamaah geus beres hajat geus rapih langsung taram ngeureui supaya terehreun tah eta doa komplit eta nepi ka reuneuh euy nya salajengna tuang putra daripada Bapak Ujang dan Ibu Yaya nyatana Fairel Afriana Al-Mahari anu begitu luar biasa orang doakeun ya murang kali nu parantos di Sundatan sing nyari pikirna sing cerdas akalna sing janten murang kali anu baktos kanu janten ibu sinareng ramana janten murang kali anu berguna pikeun nusa bangsa jeung agamana pedituna urang doakeun ieu Jang Fairel mudah-mudahan sing janten murang kali anu turut tumut kana ajaran Allah jeung Rasulna amin ya Robbal. Bos Ujang mengaran anakna hala rese anu ieu Peranika anu ieu Fairel Apriana Al-Mahari bisa jadi viral aing di dieu utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakilobana alhamdulillah uing ngahaja peuting ayeuna teu make baju gamis merah marun sabab keur ngaji di Lebak saragam jeung santri horeng barang sim kuring teu make baju merah marun ayeuna make baju hideung malah saragam jeung panggung aing sieun dianggap sapaket we jeung tukang tenda ieu. Keun teh teuing nya mudah-mudahan ya urang cikeus hirupna sing barokah sadayana.
sing paranjang yuswa sehat walafiah, gampil rizkina, soleh-solehat turunanana, hasil cita-citana dihapunten sadaya dosana, amin amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, bade pernikahan atanapi bade dikhitan disundatan sadayana eta perkara mungguhin syariat Islam lebet kana kategori ibadah ka Allah Subhanahu. Sabab bang rupa-rupa macam dina ibadah teh lain saukur salat hungkul, lain saukur saum hungkul. Aya ibadah anu di mana sapertos ayeuna, maka ku ulama mapan bagian-bagian ibadah teh dibagi-bagi. Disebutna cek kolot urang, cek guru urang mah cenah ibadah teh cenah aya opat. Nu kahiji ibadah anu direken eta ibadah disebut kategori ibadah nun nikmat. Naon cenah ibadah nikmat teh ngandung harti nya urang ketika melaksanakeunana kalebet ibadah, ketika urang ngalakonana asup kana ibadah, tapi di samping ibadah urang meunang kanikmatan munggu Allah Subhanahu. Mana disebutna nikah, nikah teh ibadah, sabab nikah asup kana sunnah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan kitu ceuk Kanjeng Nabi, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah teh sunnah kaula, saha jalma anu mikangewa kana sunnah kaula. Hapunten pangarsa bade kapayun kapengkeran, hapunten pangarsa. Tuh jamaah sadayana, saha jalmi anu mikangewa kana sunnah kaula, maka eta lain tina kategori umat kaula. Terkadang pangarsa para santri orang pernah sok ngadangunya aya kalimah paman lam ya'man bi sunnati falaisa minni. Padahal eta hadis teh hapunten para jamaah sadayana lain tina bab nikah, tapi bab tentang pelaksanaan sunnahna baginda Nabiuna Muhammad. Sabab lamun kalimahna paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni kana bab nikah hapunten teu sakedik jalmi, bahkan seueur jalma anu teu acan rumah tangga tapi tos kabujeng tilar ti alam dun. Maka lamun kalimahna an nikahu sunnati paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni, maka hampura nikah teh sunat kaula, saja anu teu nikah lain tina umat kaula, maka berarti ketika anak muda yang meninggal sebelum pernikahan berarti teu asup kana kategori umatna Kanjeng Nabi. Na'udzu. Maka ari hadis mah aya asbabul khuruj, naon wasilah eta hadis kaluar teh, maka faman raghiba an sunnati, sajalma anu mikangewa kana sunnah kaula. Sabab kapungkur kacatur kacarita baheula di zaman Kanjeng Nabi ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak senang akannya pernikahan, maka cek Nabi nikah teh sunat kaula, mun teresep kana sunnah kaula sarua jeung eta jalma lain tina umat kaula. Maka ketika kita melaksanakan sunnahnya baginda Rasul berarti urang geus ibadah ka Allah Subhanahu. Nya ibadah nya nikmat ce santria. Dah saya nyaritakeun ge ceuk lah cangalaman mah. Pan aku yang sudah mengalami guys. Kumaha geunahna rumah tangga teh anjay. Kang Haji, Jumat akad nikah, malam Sabtu teh di imah teh asap paroek. Harita simkuring 2014 melaksanakan akad pernikahan di hari Jumat. Petingna nisfu Sya'ban maca Yasin, isukna maca akad. Eta barang Jumat akad nikah pangarsa, malam Sabtu balik di masjid teh eta imah mitoha ngadadak paroek. Apa cai teh dibayar listrikna meureunna ge nya. Teu bari balik ka imah teh Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa atil yakil aghyar wa miftahil babil yasar. Barang asup ka rumah teh eta dugi karorompok mertua, assalamualaikum. Atuh aya nu kaluar ti bumi hiji wanoja nu geulisna kabina-bina serina leutik mata kirut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara, bibir baseuh bagaikan mangga muda, mukakeun lawang panto cekrek malara. Keur barang sakene pan. Sarubajeng ayeuna kaluar teh Gusti bari senyumannya indah euceuk. Alaikassalam. Assalamualaikum. Alaikassalam. Aa.
barang dicium lengan kaula eta dadak sakala ya awak kaula harita ngarasa leuleus tanpa tangan pangawas salir kapuka ibu nalir kapas kahujanan ti luhur saujung rambut dihandap sausap tanpa pikir sakuring cigit ti tukang satulak pinggang leuleus sakujur awak ngan aya hiji nu teu leuleus. Cicing ulah bakal seuri ah moal ngarti cicing. Jadi nu batur leuleus geus eta mah heuras we sorangan. Atau keur meperakeun ka era sim kuring gelis di mana? Iya di payunan AA anjay awak aing leuleus amat. Bari meperakeun ka era di jingjing leungeun uwing teh. AA hayu. Ka mana? Ka amar. Gusti aing rek naon ieu ka kamar. Ada awak ngalepo we leungeun asap burat ngalengkah oge euceuk. Mageter awak keur meperakeun ka era ngagoda we ka anjeunna danati wa qad khilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fi gawaki mudallila cek bojo teh akang naon eta hartosna. Duh gening tenyana gelis lir bulan purnama midedeh kabina-bina horeng neng geus teu make astagfirullahaladzim kadinya seueur mah mamancing wae. Eta nikah ibadah nya nikmat menang kanikmatan daripada ibadah ka Allah Subhanahu. Aya nu kadua ibadah tapi teu ngeunah mana disundatan. Ibadah tapi nyeri para jamaah sadayana punten sok nyebutkeun cenah nyeri kene disunatan apa ngajuru. Nyeri kene disunatan apa ngajuru? Cek ibu-ibu ngajuru, cek bapak-bapak sunatan. Tapi fakta menyatakan tidak pernah ada laki-laki yang ingin disunat 2 kali, benar tuh. Tapi awewe nyebut ngajuru nyeri ari anak nah 18. Eta kumaha caritaan aing menyeri tapi 18 siki eta anak. Bedanya saat melahirkan memang kan nyeri langsung diganti ku kabagjaan. Nyeri disunatan teh tapi pan syariat. Syariat saha? Syariat Allah pikeun urang umatna baginda Nabiuna Muhammad. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta disunatan teh geus aturanana pikeun urang umat muslim. Memang awal mula hukum hitan hukum sunat teh sunnahna Nabiullah Ibrahim alaihis. Dan pertama kali datang perintah syariat hitan teh ka saha ka Nabi Ibrahim alaihis. Jadi jalmi anu pertama kali diparentah atawa naon dibere syariat tentang disundatan teh nyatana Nabi Ibrahim. Di usia baraha cenaan kirang langkung cek dina kitab nama usia 80 tahun. Coba manawi aya aki-aki umur 80 tahun kapayun sakedap we lah. Geus sagede kumaha liatna eta 80 tahun. Nabi Ibrahim dipiwarang di sundatana usia 80 tahun. Ya sok garis bawah heula. Jadi syariat hitan, syariat sundatan yang pertama kali kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Namun adakah para nabi dan rasul sajen teu disarunatan? Para nabi dan para rasulna Allah sadayana oge disunnatan ngan aya nu lahir ketika digeus disunnatan aya nu teu pas lahir teu acan disunatan tapi sadaya nabi dan rasulna Allah dari mimiti Nabi Adam sampai ka sebelum Nabi Ibrahim sadayana disunnatan pedah teu dijadikeun syariat can dijadikeun parentah. Datangna parentah eta ka saha ka Nabi Ibrahim alaihissalam anu diteruskeun di antawis pasunatan Nabi Ibrahim salam kitu seueurna aya nu diteruskeun ku kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah disunnatan mah syariat pertama kali datangna ka Nabi Ibrahim ngan semua nabi dan rasul pun dihitan sadayana oge. Bahkan kacatur kapungkur kacaritakeun baheula Kanjeng Nabi Adam
Adam orang nu pertama medal ke alam dunia oge sami anjeunna ge dihitan. Awal mulana punten para jamaah sadayana Nabi Adam teh hiji manusia nu pertama kali diciptakeun ku Gusti Allah. Ari nu pangheula-heulana dicipta ku Allah mah nur Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu nur Kanjeng Nabi pangarsa para jamaah sadayana diciptakeun ku Allah. Sabada nur Kanjeng Nabi 2000 tahun setelah nur Kanjeng Nabi diciptakeun nembela Allah nyiptakeun Nabiullah Adam alaihis. Jadi ari manusia nu pertama dicipta mah Nabi Adam, ngan ari ciptaan Allah sebelum Nabi Adam yaitu nur Kanjeng Nabiuna Muhammad. Eta lamun dicarioskeun para jamaah sadaya dina riwayatna dina hikayatna janten Nabi Adam alaihissalam itu lahir dalam keadaan keningnya bercahaya karena aya nur mulia Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dina Al-Qur'an Allah miwarang para malaikat sujud ka Nabi Adam. Syariat memang ciga ngahormat sujudna ka Nabi Adam hakikat tapi didinya aya nur mulia Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal tinggal pirin bisa ditanya ku salaki mamah ngaji menang naon pirin gitu. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah eta syariat memang kita sujud ke Adam hakikatna aya nur mulia Kanjeng Nabi dina keningna Nabi Adam. Tina kening Nabi Adam nur Kanjeng Nabi dialihkeun ka mana kana telunjukna Nabiullah Adam alaihissalam. Sabab ketika malaikat sujud cek Allah Adam katingali ku anjeun malaikat sujud teu katingali Gusti sabab serab. Oh serabnya Adamnya coba nukang anjeun eta Nabi Adam nukang malaikat ge nuturkeun muter nukang naon sababna dudu incer lain Nabi Adamna tapi cahaya mulia Kanjeng Nabiuna Muhammad. Maka ku Gusti Allah dialihkeun nur Kanjeng Nabi ka mana kana telunjukna Nabiullah Adam alaihissalam. Maka dina anak incu Adam di antara 5 jari nu kurang miliki yang paling berpengaruh adalah telunjuk. Sok ibu mau nyarekan budak pernah ku cinggir budak keur mewek repeh moal ku curug sia repeh moal langsung budak tungkul. Naon sababna aya wibawaan ieu curug luar biasa karena kapungkur Kanjeng Nabi Adam nur Nabi pernah nyantel dina curug Nabiullah Adam alaihis. Dina curugna Nabi Adam ngalih kana rahimna babu Hawa sampai singkat ceritana sampai ka ngalih ka saha kana keningna Said Abdullah bin Abdul Muthalib ayahanda baginda Nabiuna Muhammad. Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi 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 salam habibi salam alaika habibi ya awlal gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika ya awlal gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika nurul islamu wa salam alaika
Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ajita bil Qur'ani salam alaika min indir rahmani salam alaika bil Qur'ani salam alaika min indir rahmani salam alaika. Kitabi tauhidi salam alaika Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Biasana ku abdi dipesek tentang riwayat atau nabi hikayat kelahiran Kanjeng Nabi sampai wafatnya di bulan Mulud pangarsa. Jadi panggil dewe muludan kelah beda dina. Heureuy bae nyonya panima pernikahan dan sunnatan. Jadi para jamaah sadayana Nabi Adam pun disunnatan, dikhitan ngan bentena teu dijadikeun syariat ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kapungkur kacatur kacarita baheula Nabi Adam saat diciptakan ku Allah di jero surga. Eta Nabi Adam di jero surga di tempat nu kacida endahna nu disebut eta surga endahna ge moal bisa direka ku bujangga dina sastra. Ku hebat-hebatna surga tempat nu kacida nikmatna insya ya nu hadir kabeh sing jadi calon penghuni surga amin ya Allah ya Robbal. Tapi kapungkur Nabi Adam menuju nyalira di lebet surga ada hati jiwanya merasa kesepian. Mencek orang Cikesal mah kitu geuning. Bang Baradina, Bang Barung, Bapak Kades Cikesal, Bapak Mahmud Karim anu bager. Pak Kades kersim kuring ceramah di daerah Talaga mah disawer ku Kades teh piraku jadi Cikesal eueuh nu nyawer Bapak Kades anu man. Aya diharap apa di luhur ya Pak Kades? Mana Pak Kades atuh sugan Pak Kades isin mah di baturan ku Bu Hajah Tita salaku dewan urang sadayana. Ibu Hajah Tita anu mana eta anu ieu angki balapuda ti Kabupaten Bogor hayang pendak jeung Ibu Dewan gerak kapayun heula Bu Dewan anu bager nuhun Bu Dewan lumayan piraku Dewan mere Kades henteu bilih Bapak Kades teh nyandak artos manamut heula ka Bu Dewan Pak Kades aya nuhun Pak Kades cek Pak Kades hanjakal aing di luhurnya nuhun Pak Kades piraku Kades mere Bapak lebih henteu Bapak lebih mah CS wing gerak kapayun heula palebe ieu ti koro wing pegat manten palebena ge di dinya moal jeung CS mah tenang tong ulah CS mah ulah saling merugikan pokokna jeung CS mah nuhun Bu Dewan nuhun Pak Kades didoakeun nu nyawer sing panjang umurna anu teu nyawer mah teu tanggung jawab palebe tuh eta Ibu Dewan Bang Baradina Bang Barung kulit munding
da kahujanan sangsara pinuh kabingung ulang guling ngan sorangan gulang guling ngan Nabi Adam Kang Ade aya wargi uing Kang Ade orang dia cicingna di Bogor usahana di Bogor jadi bos salon di ditu teh nya amin ya Allah ya robbal bos sound system ya ge geunaheun salonanya doakeun tukang salon sing asup ka surga jeung salonna digotong ka ditu lah tuh eta gulang-guling sorangan mah akhirna Nabi Adam dedeuheus ka Gusti Allah sehingga Allah ngutus malaikat anu namina malaikat Jibril kumacak malaikat Jibril makoli inna rohmatan jadi makoli ya kebawakan ke belagenya cek malaikat Jibril kumaha lima daya Adam kunaon Adam tekuna naon Jibril katingali ku kaula anjeun jiga nu keur ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaragaman Allah kembang kadu motot mata simeuteun Adam kunaon atuku kieu geunahna dicekesal teh Bu Dewan ngaji teh narembalan ibu-ibu oge santri oge alhamdulillah kunaon maneh Adam ciga nu keresah dan gelisah di jero surga leres Jibril nya kunaha kaula teh ngarasa bingung teu mangitungtung susah mana nu taya sudana setiap kaula meuremkeun dua soca kaula ningali hiji wanoja anu eta wanojana gelis ka bina-bina gelis ka wanti-wanti endah maliwana gelis bawa ngajadi endah bawati kudrat pamenteng ngadaun seueur bibir ipis di jeruk sapasi gadon nanging deuk sapotong pangamulir kungkung halisna ngajeler pae mun ditili ketigigir sinden kabeh di hareup aing di sawah ngati tukang ditetep ti hareup lamun kaula meremkeun dua soca kaula eta wanoja asa-asaan aya Jibril di mana eta wanoja teh tuh singkat cerita diciptalah siapa babu Hawa ibunda kita bersama hiruplah Nabi Adam jeung Siti Hawa di jero surga keur bubungahan keur sesenangan digoda ku Azazil atau yang sekarang kita kenal viralnya menjadi iblis laknatullah alaihi eta iblis ngagoda Nabi Adam jeung Siti Hawa urang singkat bae ieu riwayatna para jamaah sehingga Nabi Adam jeung Siti Hawa diusir dari surga Nabi Adam di kota Bud India Siti Hawa di Jeddah didinya Nabi Adam alaihissalam sujud ka Gusti Allah minta pangahampura ti Gusti Allah kirang langkung 100 tahun sujudna Nabi Adam hayang menang panghampura ti Gusti Allah sehingga Nabi Adam ngarasa aneh kunaon teu aya gambaran Allah ngahampura bae Nabi Adam cengkat dina sujudna nanggah ka langit di langit tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah naros eta Nabi Adam kalimat ka Jibril mahadaya Jibril ari ieu ngaran saha Jibril cek malaikat Jibril hada ismun min asma'i auladi ieu teh ngaran tina ngaran turunan anjeun jaga Adam Jibril manusia atau manusia panturunan anjeun atau geuning ku hebat-hebat teuing padahal kakarak kaula jelema jeung Hawa dicipta ku Gusti Allah tetapi naha geus aya ngaran nu leuwih mulia tibatan kaula dugi ka ngaranna disandingkeun jeung ngaran Allah Subhanahu Jibril aya naon bejakeun ka Allah kaula minta dihampura kaula tawassul kana ngaran Muhammad anu dipika cinta ku Gusti Allah kumacak malaikat kumacak Nabi Adam ya Rob inni atawassalu fi hadzal asma antaghfirli ya Allah dengan nama Muhammad yang kau cintai aku bertawassul ampunkan dosaku karak turun tah kalimah lafaz daripada doa panghampurana Allah pikeun saha Nabi Adam alaihis dipakai ku ceugina pengajian Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Tuh jamaah sabada minta panghampura ka Allah
yen Nabi Adam emot kana purwa daksina purawitan daksina wekasan yen keur di surga teh lainnya lira tapi geus boga pasangan Hawa ngaranna. Akhirnya Nabi Adam dedehes, Gusti panggihkeun abdi jeung Hawa, lamun abdi pendak jeung Hawa abdi rek tasyakuran abdi nadar, Gusti abdi bakal ngorbankeun naon nu aya dina awak abdi Gusti. Begitulah para jamaah sadayana gambaranana. Akhirna Allah ngutus malaikat mangrupakeun manuk padahal eta bisa nyarita Adam saha kaula piwarangan Allah aya naon nuk aya perlu naon nuk ai kira-kira maneh hayang panggih jeung Hawa hoyong nuk lamun bener hayang masok tuturkeun awak kaula terus tetep awak kaula ulah netep jalan pikeun nuturkeun kaula. Nah make jeung kitu para jamaah ieu pelajaran kalau seandainya Nabi Adam melihat jalan bukan melihat burungnya maka eta Nabi Adam alaihi salam bakal patah semangat memeh ngalengkah bakal gugur memeh tempur perlaya memeh berjuang. Contoh kieu barudak di dieu osok mentang layangan budak anak urang nu leutik mun keur usum layangan osok mentang layangan eta mun mentang layangan pek teh aya langan pegat kadang-kadang asok aya di udag apa henteu disebutna naon di dieu udag layangan pegat moro moro heuh naon saai Bogor mah ngotok di dieu moronya eta moro punten ibu jamaah sadayana eta budak tingali karakterna ketika layangan pegat ketika matanya fokus dengan layangan yang dia inginkan maka dia tidak akan pernah melihat jalan yang akan dia daki moal layangan pegat teng layangan iya ayo we kieu ngudag saya pernah geuletik itu ingat-ingat eta uing dina ti Bogor orang Bogor nyawa aya di Depok we teh nyawa eta pan Bogor Depok teh 45 km ibu geuning teh capek da sok kitu budak layangan pegat dinya beunang cicing heula di dieu pegat dibikin ngajauhan dia tidak menyadari jalanna sabab yang dia kejar adalah tujuanana. Tapi lamun coba geura budak pegat layangan pegat euy jauh diudag moal ku budak sabab dia sudah melihat jalan sebelum dia menentukan tujuanana. Yeuh gambaranana lamun urang hayang sumanget ulah sok ningali jalanna tapi tingali tujuanana. Itu para jamaah sadayana singkatna cerita ya Nabi Adam mangga nuturkeun anjeun kaula atau eta manuk nyandak Nabi Adam ka mana ka Makkatul Mukarramah tepatnya di padang Arafah dekat dengan Jabal Rahmah eta Nabi Adam netepan sunnah 2 rakaat barang uruk salam Nabi Adam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ternyata di sampingnya sudah ada Siti Hawa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hawa rewaseun cantri cicir atupan 100 tahun tuh kapanggih Hawa Adam Hawa eta Siti Hawa ngadeukeutan Kanjeng Nabi Adam bari ngalagu pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Aduh aing saminggu ngapakeun lagu eta Masya maka Haji Roma Irama eta nyanyian lagu eta ku sabab ngadenge sejarah perjumpaan antara Adam jeung Hawa Adam aku rindu sami guys aku juga rindu barang rek ditangkep cek manuk eta langsung ngawujud malaikat Jibril cek malaikat Jibril Adam haram Adam nah Jibril pan pamajikan kaula pan anjeun can ngamadalkeun kana nadar anjeun inget anjeun minta naon ka Gusti Allah lamun dipanggikeun jeung Hawa Nabi Adam emut kana purwadaksi purawitan daksina wekasan ngucapkeun mun panggih jeung Hawa rek ngorbankeun naon nu aya dina tubuhna Nabi Adam. Jibril mangga cokot leungeun kaula ulah leungeun piraku orang Cikeusah leungeunna eueuh sabeula cepil kaula tong cepil teu pantes mahnya anak paujang jadi polisi eueuh cepilan sabeula atuh irung kaula teu kudu dicokot geus pesek akhir zaman mah mana atuh Jibril sok we keureut saeutik ujung eta ta ujung torompet we gitulah loba santriah soalna kagok ngomong nanya ujung eta ujung torompet saeutik
tuh cek sakaul mah ngeureutna eta ngalepaskeun nadar, cek sakaul mah pangarsa dikereutna eta trompet Nabi Adam teh nya trompet weh lana ngarti meureun. Trompet Nabi Adam teh sakalian tetebus dosa Nabi Adam ke di surga, memakan buah larangan ti Gusti Allah nyatana sajaratul khuldi, tangkal keabadian yang buahnya dilarang untuk manusia. Tuh bayangkeun pangersa, Nabi Adam sakali nyieun dosa larang naon langsung dihukum lagi dikereut awakna saeutik ta ujung trompet. Bayangkeun lamun syariat Nabi Adam diteruskeun ku syariat Nabi ku zaman Nabi Muhammad moal teu eueuhan eta geus eueuh beak we. Beak we kang kumaha ge ninggalkeun salat keureut beak atuh nya. Tuh jamaah sadayana. Tapi kalebet ibadah namun nyeri nu katilu ibadah cek ulama kategori ibadah sangeuk padahal teu memodal tapi sangeuk naon ibadah jawab sing jujur ibadah salat ngakukeun diri urang sangeuk tah henteu salat sangeuk henteu lamun nyebutkeun ca akang henteu meureunnan lamun henteu teh punten lain cek kategori manusia mungkin aya nu teu sangeuk sabab anjeunna geus ngarasa nikmat dina ibadah tapi ibadah salat karekeun ibadah salat teh kasebutna ibadah anu sangeuk padahal teu kaluar modal mana buktosna tidak pernah yang namanya eta salat sarua jamaahna. Sok di Cikeusal, uing emang teu apalah Cikeusal depan uing pernah salat berjamaah di Masjid Lebak bagian maghrib tilu jajar subuh mah tiluan ngajajar. Emang teu sangeuk kecuali lamun memang keimanan urang geus rata kabeh punten. Tuh tinggali di Masjidil Haram nya Kang Haji Gusti nu agung mau di Masjidil Haram rek lohor rek asar rek maghrib rek isya rek subuh jamaah sarua tanpa kurang malah subuh pajejel-jejel jam 2 geus hayang berangkat ka ditu dah hayang tuap sunnah malah kadang-kadang hayang urang nyium neangan-neangan padilah-padilah nyium hijir Ismail eta salat hijir Ismail nyium makom Ibrahim nyium Hajar Aswad lamun sanggup mah urang jam 2 geus berangkat mana aya di masjid urang jam 2 berangkat aya di bulan puasa hungkul jam 3 eta ge aki-aki ngaudangkeun sahur parah haderek hadayana ningakeun waos kantun tilu paur mencek urang mah saur ieu mah paur mangga nu teu acan garugah gugah nu teu acan gugah nu tos gugah mah pek geura salare deui aki-aki kuat bengek di masjid jam 3 ya hayu ya qayyum la ilaha geus pabeulit eta jeung aki-aki kae adzan subuh nepi ka lohor teu beres aki-aki geus poho eta ujungna pakades cek mamum teh naum mbah naum teh salat ge teu naon atuh balik deui jeung balik salat oge cek pamajikan akang balik deui salat teh teu salat ge teu naon-naon coba maaf sabab naon imanna manusia teh teu sami yazidu wa yanqus kadang nambahan kadang ngurang terkadang tempat juga jadi jalan untuk meningkatkan iman tuh nya bos Ujang keur umroh kamari geurang karaos di Mekkatul Mukarramah mah tidak ada ibu yang tak semangat berjamaah salat lohor jam 10 geus berangkat talat we saeutik para jamaah sadayana maaf ngampar di jalan nyambung ti Masjidil Haram ka hotel kabeh berjamaah masya keur balanja di stop ku tukang dagangna haji haram haji sallu haji haram balanja salat karena aya larangan aturan pemerintah mereka budewan di sana kalau berdagang di waktu salat berjamaah haramainnya Mekah jeung Madinah lain Saudi lain tapi haramain Mekah jeung
dua kota suci eta aturanana lamun keur waktu berjamaah aya kegiatan duniawi hiji lamun taksi dicabut simna, lamun pedagang dicabut izin usahana, mantep tah henteu model kos kitu aturan. Andi urang mah nu adzan nu nguseup keur nguseup mah anteng we. Allahu akbar Allahu akbar. Kang adzan tuh ceuk saha qomat. Sebut adzan teh ceuk saha qomat sih eta. Masjidil Haram mah keur nyantai kieu we, keur nyantai lempang asup are ka Masjidil Haram teh. Ngadeng adzan langsung lompatan aja. Masjidil Haram teh apa ngaguru adzanna. Allahu akbar Allahu akbar. Ngabring kabeh lalumpatan. Ngomong geus qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Langsung rapi istau wa tadilu istau sufufakum paina taswiyata sufu pimintu mimati shalah. Luruskeun rapikeun rapetkeun barisanana sabab ngaluruskeun ngarapikeun barisan teh salah sawios panyempurnaan dina ibadah rapi kabeh. Imam maju Allahu akbar Allahu akbar. Betah di ditu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Anteng eueuh suara hiji hutang teu ingat. Ih, Masya Allah. Nu nangis wae aya. Aing rek takbir anu mewek kunaon bah ceurik. Suku katinjak. Setan mah. Pan parapet-rapet di ditu mah suku teh. Aing ngeset jejok ngeset geus ngegang suku aing kieu tah. Masya nikmat di ditu mah euceuk. Rakaat kadua سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Curucu cai socat nikmat, tapi kunaon salat terkadang urang datang ka hawa sang mau nu adan aki-aki nu qomat aki-aki subuh Allahu akbar la syahadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul sorodot samping morosot hayalah sholah hayalah falah kodok mati si sholah kodok mati si sholah Allahu akbar la ilaha illallah kamana sarung aing ieu puguh dicekelan ku manehanana eta geus kitu nu adzan aki-aki nu qomat aki-aki nu imam ge aki
eta aki-aki imam Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aya ngirup siduh segala aing. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek mamum teh wah lohor manten. Di tukang dolin bah dolin. 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di tukang duaan ampun. Sebut ampun rewas ya aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Di tukang protes aja Yasin. Fatihah oke saja. Malah maca Yasin sih goblok. Wah beres maghrib ya subuh. Cek Imam Allah aing kaceplosan. Mangkaning aing teu apal Yasin. Sapana weh wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Kang amin lagi. Daya amin 2 kali jadi amin lagi eta. Dibetot ke batu nabah mundur. Aya naon maneh imam mah moal kapanggih ruku aing. Pergantian imam ya. Leuwih kolot 2 tahun. Aing mah nu pendek we Allahu akbar. Beres Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ngamuk di tukang til lailati lain tul. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Eta mah tul. Ulangi sih eta. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Ngamuk haram jadah sia mah. Cek aing tua cek sia tia. Cek aing tia sia hayang tua. Enggak sia nu maju ganti deui ya imah. Allahu akbar. Aing nu pendek geus beurang ya. Nu tukang niatna geus ganti usolli fardu subrang. Subuh rek beurang. Beres Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna pasti kautsar deui. Inna jadi tukang lillahi we. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek lebe di imah yes. Masya. Tapi dah ibadah salat teh punten. Lamun lain ku keimanan mah, lamun lain ku katakwaan mah sangeuk hawana bener teu. Maka cek Allah na Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hartosna wallahu alam bil murad. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjidna Allah, daek salat berjamaah di masjid, daek ngahirupkeun masjid, daek ngaramikeun berjamaah salat di masjid, sesungguhnya merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Mun eueuh iman tong wakanu jauh ka masjid dara imah gigireun masjid sanggeuk ngajol asup ka jero mas. Leres teu?
maka sok eta ibadah memang hawana sangat sabab pahalana jadi muhul ibadah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nu pertama kali bahkan dipertanyakeun di poe kiamat ge lain sedekahna, lain zakatna, lain hajina, lain puasana, tapi salat namun salatna bener lurus kabeh amal nu sejen. Salatna ruksak pasad, ruksak hancur amal nu sejen. Naudzu. Nu kaopat aya ibadah teu nyeri tapi mahal. Ka mana? Ka Mekah. Munggah haji ka Baitul jang saha man istata'a ilaihi sabila pikeun jamaah nu mampu di perjalananana. Punten para jamaah di Bogor itu sekarang kalau misalkan waiting list haji itu kurang lebih 20 sampai 30 tahun. Mun daftar umur 50 70 tahun karak berangkat. Terus kumaha ang cara nanggulangina? Upami aya artos kanggo umroh we dipayunkeun. Wacana ang jemaah umroh mah teu jadi haji, bae lagi ka Makkah ulah soalnya disebut haji atuh. Hari disebut haji mah teu masalah. Ieu adab-adaban orang yang habis melaksanakan rukun Islam yang kelima disebut pak haji bu hajah, teu masalah jang adab-adaban orang. Seperti mana Allah manggil Nabi Muhammad dengan nabi yang lain beda. Kan Nabi Muhammad mah Allah tidak pernah manggil ngaran, selalu dengan panggilan gelarna. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Jamaah sadayana ari ka Nabi Muhammad mah ya ayuhan nabi, hei nabi, tapi ka Nabi nu sajen mah Rasul Allah manggil ngaran. Wa qulna ya Adam, tuh hei Adam, tuh hei Musa, hei Zakaria, hei Yahya. Itulah Allah. Berarti ketika menyebut gelar seseorang itu tidak masalah. Ngan ketika nunggus berangkat ke Mekah disebut haji ulah sok ngambek-ambek. Mang ka mana mang? Ih lempeng we lempeng. Mang ka mana? Lempeng we. Mang haji di mana? Si edan nu kitu mah. Itu emang menang ang ketika can haji tapi umroh heula boleh. Rasul itu dalam sejarah 4 kali heula umroh karak haji. Rasul mau umroh karak haji. Maka di dieu jamaah. Naon sababna? Daripada orang terpisan ka ditu. Nah, kecuali nu leuwih alus daftar heula haji waiting list tungguan boga rezeki umroh heul. Eta nu leuwih bagus. Ngan ieu mah boga duit sakalieun, ngan umur sakalieun, umur sakalieun teh geus umur 60 gitu. Da geus piomongkeun 60 tahun mah kan. Ah cenah ada umur mah Allah nu nya tapi pan geus 60 atuh. Rasul lagi genep 3. Maka bisi aya nu hadir di dieu usiana 62 tahun 11 bulan 29 poe. Sapoe deui paling eta. Hampura bah sapoe deui abah eta. Karena genep 3 lain kana maot geus morotot wae nya. Ai kana maot mau lawaka budak kolot ge embungeun. Tuh jamaah sok umroh. Eta ibadah, tapi memang biayana mahal. Tapi kalau ibu bapak sudah berangkat ke sana mau katingali biaya puluhan juta. Namun sababna merasakan kenikmatannya langsung ibadah sujud di harapan Ka'bah, apalagi saat bersolawat langsung di makbarah mulia baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, Allah laka syafa'ah wa hadha matlabi wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi wa hadha matlabi. Ya
اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي وهذا مطلبي Aduhai kekasih Allah, indah namamu, sungguh besar cintamu untuk umatmu. Siang malam berdoa untuk umatmu. Kau tanggung beban beri untuk umatmu. Isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah. Ku rindu padamu, ingin bertemu, memeluk tubuhmu ya Rasulullah. رسول الله الله يا نبي لك شفاعة وهذا مقدري يا رسول الله الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan nur parantos pernah umroh haji ka Mekah ka Madinah sing narasib deui jarah ka ditu amin. Nu teu aracan angkat sing geura arangkat. Ka mana? Ujug amin wae. Ka Mekah ka Madinah. Amin ya Allah ya Robbal. Jamaah nu dimuliakeun terus ya terus. Entos sajam terus. Mangkaning yang melewati saja melembur hitungannya. Tapi aman aja bos mahnya alhamdulillah. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ieu acara khitanan atanapi sinareng nikahan ieu teh salah sawios hak anak tinu janten sepuhna. Min haqqil walad alal walid salasa, daripada hak anak tina orang tuana teh aya 3. Nu kahiji ayuh sinasmahu, nyaetana dibere aran anu bagus, nama yang terbaik menurut orang tuana insya, apalagi nama yang bermaknakan doa untuk anak-anaknya insya. Wa adabah nu kadua, di samping daripada ngaran kudu adabna tata kramana diajarkeun. Ngaran Muhammad Soleh tukang mabok asa teu cocok. Teu cocok, maka ngaran nu alus harus dibarengi dengan akhlak yang baik, yang bagus pula. Maka di dieu para jamaah sadayana pentingna urang gaduh putra dibere aran anu bagus, terus diajarkeun tata krama adab-adaban yang baik. Siapa yang mengajarkanna? Kang Kiai Tata sanes Al Umum Madrasatul Ula, indung heula tempat belajar anak nu pertama. Keun pondok pesantren madrasah mah engkin ngalajengkeun ngabantos pendidikan kepada orang tuana. Nu paling utama indungna heula tingali kurang jahatna kumaha eta Fir'aun, tapi nyokot anak, ngangkat anak bernama Musa alaihissalam. Dan ia Nabi Musa alaihissalam diasuh usaha Siti Asiyah, wanita yang soleh.
cicing di lingkungan Fir'aun raja zolim anu sombong ngaku pangeran tapi diasuh ku wanita solehah maka terdidiklah bernama Musa alaihissalam. Benten deui sareng Kan'an cicing jeung Nabi Nuh alaihissalam tapi loba deukeut jeung indung di mana pamajikan Nabi Nuh alaihissalam orang yang durhaka kepada Allah maka sebagian anak ayah nuturkeun ka indung Kan'an durhaka teu daek iman ka Allah jeung teu ngayakinkeun bahwasana Nuh alaihissalam adalah bagi rasulna Allah subhanahu wa ta'ala. Maka indungna heula wing hayang nanya ka ibu bapak hayang boga anak soleh jeung solehah hoyong boga putra putri anu adabna hade maka indung bapana heula diutamakeun kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu setiap jabang bayi lahir ke alam dunia ngeunaan kana fitrah gumantung indung jeung bapana. Maka lamun hayang ngadidik anak-anak supaya bager anak-anak supaya soleh jeung solehah perbaiki dulu karakter kedua orang tuana terutama nu jadi indungna. Mudah-mudahan anu haladir ibu-ibu solehah semuanya amin. Sabab ibu tu atau istri tu ayat tilu hiji isi sajati dua isi padati nu katilu isi kos kunti geuning cekolot baheula nu disebut isi sajati nu gumati ibadah ka Gusti turut tumut kasalaki rumeksa tur mawas diri nulaku lampahna sok ati eta isi nu sajad mun ayat Qur'ana fasolihatu qonitat maka yang dimaksud dengan wanita yang soleh itu yang qonitat. Naon qonitat teh satu satia ka Allah jeung Rasulna jeung tara ngalawan kanu jadi salaki. Aya di dieu ibu sok ngalawan ka salaki aya apa loba apa rata-rata atuh kabehan rata-rata meureun. Awas ece kudu jadi istri yang solihah. Mana cirina ang hiji allati idza nazarta ilaiha syaratka kata Nabi khairun nisa sebaik-baiknya wanita saat dipandang wajahnya oleh suami ibungaheun ulah piseweuteun jadi beungeut teh. Salaki datang judes assalamualaikum salam akang balik neng geus nyaho ti mana bauna ka ambeuk bau naon bau kungkang cenah tiba heula oge doraka pamajikan model kitu teh kahade ece mun salaki ibu datang papageun dugi kalawang jemput ku hate nu senang barita rosnaha akang damang osok tara sabodo teuing parah ya sabodo kitu mah geus hiji kosong cenah naon ya. Naon si ang kudu riweuh boga tugasan pamajikan nyambut salaki teh nyambut hungkul tidak dong. Setelah suami datang cium tangannya. Tugas nu kadua tuluy bukaan bajuna baju dinesna saya teh ulah kemana makarap baju dinesna kipasan atu awakna lapan eta kesangna barita ros naon kahoyongna ocok tara sabodot terus 2-0 ya. Mudah-mudahan jadi tilu ya kos Persib hat-trick juara anjay. Jawa Barat gitu loh guys. Tuh jamaah sadayana mana tugasna budewan jang kesalaki walaupun budewan sehebat apapun di luar pangkatnya di hadapan suami kau tetap makmumna. Geus datang salaki tanya naha akang bade ibak heula naha akang bade emam heula naha akang bade bobo heula neng mah selalu sadia ocok tara gelo atau non osok na aing malieu. Kilang bara suami pulang dari pekerjaannya itu sambut dengan senyuman, goda dengan sesuatu yang manja anjay. Salaki balik ti kebon teh assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik bajuna goda. Cek salah kena si kajol nih goda salah kita hamko hamise curalo
tilme kahitam cutfalo bukaan bajuna hamakele honazain 8 kesangna duretum se honazain fas aogale silagalo ha na 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 taros beuceut teh Kang uwi ti sawah capeknya leuseunya bade ibak heula emam heula apa bobo heula mun bade ibak disiapkeun ku Neng Caina rek nutis apa nu haneut apa nu ngagolak sakalian kulu bae salaki sia kadinya ka ditu salaki rek ka sawah geulis aya naon Kang akang ka sawah heula jug lumaku brai lumampaku iringi dengan doaku semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah dan halal pada dirimu nuhun geulis akang naon titi DJ naon ati-ati dija cek salakina Dedi Dores naon dengan diiringi doa res akang aya naon mungkin siang mamna di bumi apa di sawah bade di sawah we nyangkin kuneng diantaranya Kangnya jam 11 mangga diantos gelis akang mamna hoyong jeung naon salakina ngagoda ku lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asinna geheng tadi balikin mun asinna tambahan tumis sekangkung ada asinna ge tutung geura bawaan ka saung bilih ka bulu pundung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nu gelo nu kitu mah nya doakeun Neng Wulandari sing janten istri yang solihah amin ya Allah ya Rabbal tetep pamun tetep pibungaheun someah ka salaki teh Gusti nu kadua ida amarta atau atska di mana di piwarang ku caroge sing nurut karena piwarangan caroge teh tidak ada alasan wanita membantah keinginan suami satungtung kahayang salaki akur jeung parentah Gusti geunaheun jadi awewe budewan mun disebutkeun mah lalaki mah riweuh lalaki mah leutik carekan ku kolot nikah carekan pamajikan paeh carekan ku malaikat eta lalaki mah budewan mohon maaf ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara artosna wallahu alam bil murad hei orang-orang yang beriman ku angpusakum jaga diri anjeun jang saha budewan ieu teh jang lalaki jang pemimpin dalam rumah tangga wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari panasnya api neraka punten keur ibu keur ece keur neng santriah kelak saat sudah menikah aya nu tanggung jawab saha nu jadi salaki wah cenah aya dosa mah masing-masing keur sorangan dalam rumah tangga aya kewajibanana saha salaki ngelingan anak jeung pamaji wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar dalam mengerjakan. Ieu ayat perintah ti Gusti Allah boga anak pamajikan teh tita salat ulah cicing wae. Boga anak pamajikan teh ajarkeun salat ulah diantep bae. Maka ketika anak pamajikan teu pernah diajarkeun, teu pernah diparentah salat ku salakina, maka ketika ibu masuk neraka bisa ngahujah ka Allah, Gusti abdi teu salat, abdi teu dititah ku salaki, abdi teu salat, abdi teu ngarti hukum ilmuna teu diajarkeun ku salaki, maka hampura salaki bakal dituntut ku Gusti Allah. Naon sababna? Anjeun ibadah heueuh anjeun jadi salaki ka masjid getol tapi kunon anak anjeun muka aurat diantep wae. Bener cenah anjeun ka masjidna getol tapi kunaon anak maneh tiktokan wae diantep wae. Masya Allah. Punten jamaah sadayana. Jadi wanita itu enak budewan. Bahkan kata hadis baginda lain cek siang cek Kanjeng Nabi. Mana cek Kanjeng Nabi? Idza shollat al mar'atu di mana-mana salat saha awewe khamsaha kana nu 5 waktu berarti salat zuhur, asar, maghrib, isya jeung subuh.
wasomat syahroha jeung puasa dina bulan suci Ramadan wahafidot farzaha bisa menjaga kehormatanna ngajaga farzina tidak selingkuh daripada suamina mana deh para jamaah saya wa atoat jauzaha jeung nurut kanu jadi salakina kila dicarioskeun saur Kanjeng Nabi ilain cek simkuring teh laha pikeun eta wanita udkhulil jannata asup anjeun ka surga min aibabil jannah pek hayang lawang panto nu mana rek firdaus rek ma'la rek naon 8 pato surga dipikeun ka pamajikan nu hiji teu ninggalkeun salat 5 waktu nu kadua teu pernah ninggalkeun puasa Ramadan nu katilu selalu menjaga kehormatan dirina nu kaopat nurut kanu jadi salaki dititah milih budewan hayang surga nu mana heug kumaha maneh atuh kumaha teu ka surga nababari awewe malamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad mun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah teh tos subuh teh kecrok ku sia bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik bismillahi Allahu akbar salakina huai wah pamajikana utah heuh nah asa beda jeung Mekah ieu Hajar Aswad teh cenah Masya Allah maka ida amarta atuat kamu dipiwarang ku salaki sing nurut satungtung piwarangan caroge akur jeung aturan Gusti nu katilu idza ghibta anha fazat kapi malika wa nafsiha di mana istri di rumah atau suami tidak ada di rumah seorang istri yang baik dia pun diam di rumah kecuali memang ada tugas ada pekerjaan yang suami sudah mengerti iya manu cicing di rumah jadi RT ibu rumah tangga cicing tadi imah rek keluar imah ge kudu dikonsep supaya ulah lila hari ini aku mau ke warung mau belanja pokoknya aku mau belanja kalau ikan asinnya ikan tongkol mun eueuh tongkol lauk japung lauk japu teri sayurna sayur asam sayur sop tah sesana sambeleun geus ka warung moal lila euceu 5 menit beres belanja mun kitu hungkul 5 pan belanja ti isuk nepi ka lohor teu beres milihan kangkung 2,5 jam eta da datang CS na ngobrol-ngomongkeun batur eceu kamari kondangan teh ka Ceyayah kondangan dahar jeung naon jeung helm naon helm endog di belah dua ngeunah keneh maneh komo aing menyokot badag sugan teh daging horeng lajab lagungna teh jadi ngomongkeun batur geus kitu mah bener teu maka ketika suami tidak ada jaga 2 perkara yang pertama harta suami mas ngedung harta nu aya di imah berbarengan dengan kehidupan orang titipan nu jadi salak jadi apapun resikonya Bu Dewan kalau misalkan punten ibu bisi ibu amit-amit naudzubilahnya karampogan tong cicing sekarang lagi viral ting nepi ting teu ka majaleng kata foto-foto editan pocong viral nepi ka dieu nepi santri nepi kadua poe aing hayas dihareupeun imah teu dikalasukeun ka jero balik ceramah ngatokan panto cici wae kieu menang tuh teu dibukakeun panto udang-udang dibukakeun subuh abi geuning hayas dihareup usia teu dibukakeun aing peuting aya sugan teh pocong geblek cing teh manya aya pocong awakna gendut kieu cain kitu eta gara-gara pocong viral mang ade eta aing teu diasukeun 2 poe hayas di luar imah eta. Nah kalau misalkan seandainya kapalingan pun ibu kalau di rumah kita karampogan wayah nak lawan dengan sekemampuan namun bisa ngabunuh sekalian rampung masuk ka imam boleh teu dilarang ku agama maaf ngabunuh seorang yang akan menyekali kita itu hukumna teu masalah asupna kana kategori membela diri namun orang ngabunuh hukum Islam tengah jadikeun anjeunna dosa mun urang terbunuh hukum Islam ngajadikeun anjeunna syahid sabab memperjuangkan kehormatanana dipaling mewek pasrah isu-isu tengah buku harapun iman bapak nacan balik salah kena balik pala beta assalamualaikum waalaikumsalam bapak siaka mana wae belegung di peting ku aing ditelepon teu diangkat sinyal aing di pabrik keur di gunung aing keur ngalabatu ti bos Ujang ampura bapana urang menang musibah naon keur peuting imah karampogan kapalingan astagfirullahaladzim tapi saya selamat alhamdulillah neng mah selamat tapi kulkas eueuh kamana kulkas dibawa ku palingna sia kulkas dibawa cicing da sieun bapana malah TV oge digotong
TV dicokot cicing kene mun cicing da sieun bapana ampuran neng kunaon mas kawin oge cincin ti bapana dicokot ku paling cincin dicokot cicing kene wae mun cicing da sieun malah neng oge diperkosa bapana sia diperkosa cicing kene wae henteu goyang saeutik nu edan nu kitu Nauzubillah tuh jamaah sadayana ayo sinas mau wa adabah bere aran sing bagus jeung tata krama nu kadua dibere ajaran ilmu agama dibere pengetahuan diajarkeun ngaji disakolakeun eta kawajiban kolot ka anak jeung itulah hak anak daripada kedua orang tuh lamun aya kolot punten teu ngadidik ka anak teu nyakolakeun teu masantrenkeun khususna maka eta kolot durhaka kanu jadian maka kahade durhaka teh lain anak ka kolot wae kolot ge loba nu durhaka ka anak mana kolot nu teu ngadidik ilmu agama kolot nu teu ngajarkeun ibadah kanu jadian anakna maka hati-hati yeuh jadi kolot teh urang kudu tanggung jawab. Tapi memang lebih banyak orang tua yang disakiti ku anak daripada anak disakiti ku kol. Dai kolot manita masuk nita eta kan budak lah hese eta. Bener tuh. Zaman ayeuna mah rese budak ditita salat ge. Moe HP we. Neng salat neng, iya nanti. Makan dulu neng, iya nanti. Belajar kamu, iya nanti. Kerjain PR kamu, iya nanti. Kesieuneun ka kolot mah giliran we nyeun video kolotna Pak Dedi nih Pak Dedi anak saya susah diatur nih Pak Dedi bawa ke sono ke barak karak lumpat budak teh sieuneun ka Pak Dedi jeung ka kolot sorangan tingali budak ayeuna lamun teu didik ku ilmu agama punten ibu gusti loba kolot nyeri hate baik sakola mewek hareupeun kolot assalamualaikum ayah bunda aku dikeluarin dari sekolah yang bener kamu bercanda budak setan gitu teh kolot manyaah ka anak nah kamu sudah sholat kamu nanya kamu tanya udah yang nyangke bos aing kasumut budak lu gitu mah komo ayeuna budak leuwih song ayeuna budewan aya tah kuning tukang dagang nya tukang dagang eta ning tos jiga antena make aya jarian hareupna nya sasalaman ka kolot kitu make antena eta ditarik di nu edan budak kitu maka mudah-mudahan ieu mah jang viral mudah-mudahan sing soleh amin ya Allah ya Rabbal nu katilu hak anak tinu jadi kolotna teh dikawinkeun ditikahkeun ketika sudah usianya cukup untuk berumah tangga maka orang doakeun ieu neng Wulandari jeung calonna mudah-mudahan sing menang kabagjan jadi jodoh ti dunya nepi ka surga amin ya Allah ya Rabbal alamin kitu eta hak anak tinu jadi kolot teh tilu insyaallah ku Kang Ujang sinarang ibu ya tos dikedalkeun ayeuna tos dilaksanakeun geus gugur kawajibanana insyaallah ieu anak mudah-mudahan sing jadi cukang lantaran wasilah Kang Ujang jeung ibu Yayah menang ridona Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal karena sehebat apapun bos Ujang dina harta jeung banda katingali ku urang buncir leuit loba duit dur kuta gede dunya bro dipantau bro di jurung ngaleuya di tengah imah gedong sigrong hade dango resep nemong digigir garasi mes si tukang kolam renang di hareup pata manu cor-cor caina herang sehebat apapun hartamu tanpa meninggalkan anak yang soleh dan soleh dan berakhlak mulia apa daya harta mah jaga bakal direbutkeun ku anak malah kadang-kadang jelema anu tinggalkeun harta lo masuk parasea jeung dulurna bener teu yang akan ditunggu ku Kang Ujang jeung Ceyah dengan tilu hiji sodakotin jariyatin sodakoh jariyah insyaallah saya tahu rekam jejak bos Ujang jeung Ceyah begitu luar biasa bageurna insya au ilmin yuntafa'u bih ilmu nu dimanfaatkeun nu katilu awaladin sholihin yad'u lahu doa anak-anak anu soleh urang doakeun mudah-mudahan tuang putra anu disunatan sing janten urang kaya anu soleh amin amin ya Allah ya Rabbal nu kadua tadi istri aya nu kadua teh istri padati naon cenah istri padati teh lamun padat karak ngarti jadi ieu mah istri ieu pudewan kategorina bageurna teh kumaha usum jadi lamun sakirana salaki keloba duit karak mena bageur salaki teu gablek duit geus geuyangan we anger mah amu-amukan wae
mohon salaki keur loba duit ngadak pamajikan genit butak gitek eta birit ngadeketan bari cawat ciwit da salakina keur loba pipina ge diwedakan panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan ke loba duit macuwa ciwit da salaki loba duit di ciwit ge pamajikan tara ngambek berketek nyiwit uat iwit iwit euy eta pamajikan aing eta mun tos baik ceramati Majalengka we sok bager ngadadak teuing nyahuan meureun sok gede di dieu mah meureunannya meureun kitunya da geus sakitu gede alhamdulillah manja awakna oge Gusti nu agung salaki baik assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh naon ana ae ti naon ka mana wae belegug cek salakina enten engko li endut aong masyarakat meli udut enten entit naon sia bujal ateu saeutik apalagi kalau suaminya kerjanya di luar kota pulang seminggu sekali kangen sama suami datang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang ada apa sayang seminggu lo kita berpisah kenapa itu terlama bagi mama kunaon ono idan limpap naon ono idan duli naon sono kacidari nu sekali apakah kau tidak berdusta Rika tidak Roma apa buktinya kau rindu pada aku Rika cincot ndrok engka naon kaci ngecopot androk ke muka bila hiji tak tinggal aina konsepna rumah tangga bagja jeung murang kali soleh-soleha kedah kumaha maka kedah ayat tarbiyah qabla wiladah tarbiyah ba'da wiladah dua saja tong seueuting hiji didik anak-anak urang satu acan lahir ayeuna konsepna Neng Wulandari beserta ujang naon dia mana pode itu teh Jang Fajar Nur Alam tah Neng Wulandari sinareng Kang Fajar Nur Alam enjing sabada ngalaksanakeun akad pertikahan di malam pertama tong rajeun eta wae tong rajeun eta pokoknya mana pokoknya eta weh lah namanya ulah kasep bager terus sabada salat isya amparkeun sajadah anjeun tawasul heula doakeun sepuh-sepuh anjeun doakeun akin ini anjeun doakeun karuhun anjeun guru-guru anjeun tawasulan heula malam yaskurin nas lam yaskurillah orang yang tak berterima kasih kepada manusia sarua jeung teu syukur ka Gusti Allah urang syukuran kanu tos teu aya dengan cara memberikan hadiah kumaha cara ngadiahanana ihdau limautakum cekannya Rasul pan kitu berikan hadiah terhadap orang yang meninggal di kalangan kalian semua Rasulullah ditaruh sahabat mana dia Rasulullah apa hadiah bagi orang yang sudah meninggal cek Rasul as-shadaqah wa du'a mantak tawasul heula geus tawasul ye malam pertama ye geus tawasul eta salat sunah heula 2 rakaat tos salat sunah 2 rakaat mah mangga tinya maca yasin heula nya maca yasin sabab mohon maaf dina ayat Tanzilal Azizir Rahim eta punten para jamaah sadayana eta luar biasa rahasiana cek guru uing mah moal kali bejakeun bisi maca yasin bae teu maca nu sejen ke urusanana baca yasin heula kasep tos maca yasin mangga teu dimalajengkeun ku maca surah Al-Waqiah insyaallah Al-Waqiah itu surah penarik rizki lamun jelema teu pegat maca surah Al-Waqiah insyaallah jembar manah jembar rizkina tos maca Waqiah mah langsung maca Al-Kahfi nya supados urang teu beunang ku dajal ke poe kiamah nya pan embung di udag-udag ku dajal teh nya supaya lolos maca Al-Kahfi tos Al-Kahfi mah mangga tadinya mah macakeun Al-Mulk tabarok sakali mah eta tabarok teh supaya urang maot husnul khotim
husnul khotimah tidinya mah langsung we maca Ar-Rahman sabalik eta Ar-Rahman teh supaya rumah tanggana loba kabagjaan tibatan kasangsaraan. Namun hayang buru-buru kajian imah maca surat Al-Ankabut setiap pada maghrib tidinya mah tos we langsung maca heula Fatihah sabalik sareng kul huwa 3 balik ditutup palak binas ditutup ku sholawat 1000 kali insyaallah subuh manten urusanana. Maksudna naon neng Wulandari jang Pajar wayana bager ibadah heula ka Allah minta heula ka Allah tingali dina ayat dina surah Maryam ayat 4 sampai ayat 6 qala rabbi inni wa hana admu minni wasta'ala rusu sayba wa lam akum bi du'aika rabbi sakiya wa inni khiftu mawaliyami wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Pamenta Nabi Zakaria saat ingin punya anak naon waj'alhu rabbi radiya dijadikeun anak nu diridhoan ku Gusti Allah. Maka sebelum berhubungan teh ngadoa heula menta heula Gusti jadikeun pijabang bayeun anak abdi teh lamun lalaki soleh mun awe soleh imah rek hubungan suami istri batur wudu sia teh mah riweuh nyieun jamu saya rapat jeung kuku bima make endong meri kocekeun 2 gelas hiji ewang barang disodorkeun pareum lampu jeung salakina geulis nu mana ieu kuku bima teu nyaho hilap Kang kumaha rezekina weh. Akhirna masalah kina malah nginum sari rapet pamajikanana nginum kuku bima terjadi hesna ge da salakina teu bisa kih-kih acan ulah riweuh-riweuh teuing pos kitu tarbiyah qabla wiladah nya keus aya cirining kasep jang Pajar hei ning Wulandari kin aya cirina di mana ta ayeuna tuh ibu yayah keur ngalami sekarang usia kandungan 5 minggu keur meujeuna sararebel kan ari ujian yang mengandung tuh 3 pangarsa hiji ujian rasa 2 ujian raga 3 ujian jiwa. Mana ujian rasa sabulan nepi ka 4 bulan ka 5 bulan ujian rasa teu paruguh rarasaan teh majikan kayak kitu nyeunaan huruf O we di dapur kunaon geulis sararebel akad sebel kunaon 3 bulan teu meunang head hamil deui lain emang nu akang mah seukeut lain seukeut hamil gitu landongan geulis kunaon aya caut di bos Ujang bau aya bolu ti ceyayahna bolu ge bau ieu duit eta mah teu eta nu ngidam kumaha ge tara bau kana duit mah aneh aing mah eta. Ujian rasa sampai usia 4 bulan neng Wulandari 5 bulan kesana sudah mulai hilang ngidam teh tapi ke mulai datang ujian raga 6 bulan 7 bulan 8 bulan ujian raga naon maksudna awak geus mulai teu laluasa gerak mulai geus teu bisa laluasa kan kitu pun bojo ge hamil ageng mah pulang ceramah jam 2 can sare geulis lain geura sare teu pararuguh Kang coba nyang gigir berat sabeula coba nangkarak nyeleunggeul sugan nang kumaha bisa atuh ngaganjel belegug kumaha sia heesna nya peureum es mah sugan teh molotot peureum es sarua. Nu terakhir ujian jiwa mana ketika melahirkan tarohannya nyaw wahnan ala wahnin derajatna ketak kanyeri di atas kanyeri kasusah di atas kasusah kapayah di atas kapayah ce. Orang kumaha adu lajarna seorang istri atau seorang indung saat melahirkan ujian jiwa terakhir nate moal ge Haji Roma Irama nyeun lagu khusus untuk seorang ibu. Hai manusia bantuan atau teng 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 heulaanan. Hai manusia tah gitu teng 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 hormati ibumu yang melahirkan melahirkan teng teng di dieu mah dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tereng tong tet tereng tong tereng tong tereng tong ada tereng tong tereng tong
Gegera bantuan lo wakaseuri atuh. Bisa ditanya ku salaki mama ngaji menang naon tereng tongtet gitu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya anjir. Pokoknya masih palen eleh we. Si palen eleh eta kuenya. Si palen aku si Tasya ge eleh aing rugi eta. Nu kula juara masih April eta nu bagus masih Cirebon eta nya. Dan kutukannya jadi kenyataan. Ningali status bos Ujang keur beurang mah nyawer. Kunaon ka aing mah henteu. Padahal aing ngalagu artis ge ngalagu. Bedana artis mah teu ceramah aing mah double jeung ceramah. Dan kutukannya jadi kenyataan. Masya nu kadua tarbiyah ba'dal wiladah. Mun hayang boga anak urang soleh bager, maka setelah lahir didik bimbing deui kusa indung bapana adanan komatan diantawisna tadi dibengeran ngaran nu bagus, adab nu sae, diajarkeun ilmu pengetahuan, titipkeun ka pasantren, ka madrasah, ka diniyah, ka pangaosan, sakola pek mangga sing luhur, suga naik di kanteng sia sakola teu masalah. Teu masalah, nu penting kumaha urang sakola luhur ulah ninggalkeun pangaosan, pengajian, insya Allah tarbiyah pada wiladah diantawisna kin datang ka waktu usiana baris nikah wayahna tikahkeun calonna pilihkeun dalam artian memang memilih sendiri pasangan hidup bangan urang ge kudu selektif menjadi kolotna. Mun datang lalaki ka imah rek ngalamar teh taros punten taros geula kasep bager hayang ka anak bapak nya Pak ridho bapak ridho ngan syarat jawab heula pertanyaan bapak. Pertarosan naon Pak? Kapungkur sakola di mana? Di SMP anu, SMA anu, di kuliahna di universitas anu. Bari ngaos, muhun ngaos di pesantren mana? Di pesantren anu, sae punten bager. Anak bapak teh dididik ku bapak ti leutik diajar ti bubudak. Ibadahna ku bapak geus ditekankeun. Pan geus beres nikah mah tanggung jawab anjeun. Manawi anjeun apal aya rukun Islam aya baraha? Aya 5 Pak, rukun iman. Aya genep. Ari batalna wudu aya sabaraha, parduna wudu aya sabaraha, ari rukun salat aya sabaraha, syarat salat aya sabaraha. Pernah lalaki datang ke imah ku ece ditanya kos kitu? Allahu Akbar. Yang ditanya maaf ngaji atau ilmuna apa gawena? Ditanya gawena apa ngajina? Awas Bu, hati-hati. Seseorang yang ingin memberi hati calon mertua, dia rela berbohong untuk memberi hatinya. Namun ditanya gawena bisa ngabohong. Jang, ya naon Pak? Hayang ka anak bapak, hayang bogoh. Gawe di mana? Beh, tong ditanya masa gawe Pak. Kieu ge imah di dinas perhubungan, transportasi darat. Naon maksudna? Paket, tukang paket, kurir paket. Halal, alhamdulillah. Maaf halal nu penting mah usaha mah lain soal gede leutik hasilna tapi hasilna teh halal jeung haram rek naon gede oge ari korupsi MBG mah bener tuh MBG buah apa yang paling manis buah hil buah hil macan benang tapi geus benang tas si botak karang jada masya oknum urang doakeun mudah-mudahan sing disadarkeun ku Allah amin ya Allah ya Robbal mending keneh leutik hasilna tapi peunang kesang bari jeung halal ngan tadi teh lamun ditanya gawe bisi berbohong ari kolot damal naon kasep ai kolot mah di dinas peternakan Pak bagian naon ngajulan endog lalangge tukang nguseup meureunna kitu mah tuh nya heuteun masalah para jamaah intina utamikeun akhiratna
Memang cek Allah baltu sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Balik jalma-jalma memang sok riweuh hayang senang urusan dun, padahal akhirat leuwih alus jeung leuwih kekal. Ieu mah moal Ba Ujang mah jeung Ibu Yaya mah doakeun mudah-mudahan sakaya di Bos Ujang jeung Ibu Yaya hajatanana sing ngajadikeun hajat nu ngundang barokah ti Allah. Amin. Atuh nu ditikahkeunana oge nu ditasyakuran diwalimahkeunana Jang Fairel Apriana Al-Mahari mudah-mudahan sing jadi murang kali anu ngabagjakeun indung bapa di dunia nyalametkeun indung bapa di alam akhirat. Atuh kitu di urang doakeun Ibu Yayah nuju hamilnya usia 5 minggu doakeun sing salamet nu ngandung salamet nu dikandungna. Turta khususkeun urang doakeun mudah-mudahan sekian banyak nu hadir pasti saurang mah aya diijabah ku Gusti Allah. Anjeunna keur deudeuh sami wae aya anak marek lalaki awe oge kos kuring ge sami harita kos kitu tapi kabungah eta punten mungkin penasaran hayang boga atau ngurusan anak nu jadi perempuan. Urang doakeun calon jabang baina sing janten putri anu solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 2 jam sim kuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna bobona sapanon carana sapakan bobot paling taraju gapuraning rahayu cati kaling kabuk kabang pinitik lebaran sari-sari tong wa kabubar sancan ditutup kudo leres dongkap nati Gusti Allah lepat kabodohan sim kuring ragisa bale di Banjar diremakeun taduanana pamugia Allah ngaganjarnya lametkeun kasadayana. Salamet Bos Ujang sinareng Ibu Yayah anu hajatna amin. Salamet Perani Wulandari sinareng Jang Fajar nu baris di akad tikahkeunana amin. Salamet Jang Fairel Afriana Al-Mahari anu disundatanana amin. Salamet para pamimpin beserta warga masyarakatna. Salamet para kiai beserta para santri jeung jamaahna. Salamet urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi